Mang Lintrik dina rubrik lempa-lempi lempong Kang. Dina edisi Mohon. ayeuna ngawakakeun naon sautan teh Kang? Mang Mang Lintrik, mohon Mang Lintrik mohon mah jeung ari si Ibi masih ngawangkongkeun si kebutuhan sadi dinten, kebutuhan sepopoe ya. Ya, masih kaneh perkawis minyak goreng. mohon Si Mang jeung si Ibi mah nya eta. Ya. Jeung si Alo ya. Minyak goreng. Nah, minyak goreng pan ari ti heula mah mak-maknya, ibu-ibu kasup si Ibi eta ngantri gitu nya. mohon Subuh-subuh keneh geus indit ya. Ka supermarket ngantai gitu. Ayeuna mah geus henteu cenah. Geus henteu ayeuna mah ya. terus segala Tapi nyampak henteu kan gitu. ya sanes henteu teh sanes hartosna minyak anu ti payun murah aya gitu nya. Dayana mah memang minyak di sana mah seueur gitu. Tapi kan hargana ge benten. Cek si ibu mah cenah lain beulieun urang cenah eta mah. Keur beulieun anu nu baroga duit cenah nu cukup duitna gitu. Mata kayaknya mah nyawayahna we. Lain teu hayang ngantri gitu. Dan jangan ngantri ge teu aya keur meulieuna mah teu nya teu tiasa gitu. Pajanten ya memang leres ari lisahna mah tos aya tapi kan benten hargana gitu. Hargana Janten ngajauh deui gitu. Da janten kanggo masyarakat leutik mah gitu. Ya anger we sesah gitu. laras. Upami kapungkur mah sesah teh bade meserna ge teu aya ayana mah seueur tapi artosna kirang gitu. Artosna kirang cekap sabarahaeun gitu nya. Mohon gitu. Tah kan ari anu harga nu awis mah nya eta mah minyak anu kemasan teh nya anu tos 1 kilo 2 kilo jelas eta. Tapi ari anu disebat minyak curah mah kan eta mah aya harga eceran tertinggi gitu nya ta eta mah eta. Tapi kan eta mah nya kualitasna gitu kan teu sabaraha gitu. Tapi meureun kapaksa nya eta anu tiasa kabeuli. Nya hari saya nama nya murah katanya nya sae gitu. Tapi kan ari hukum dagang mah teu tiasa kitu. Tetap hukum dagang mah di mana barangna sakedik tangtos mahal ya. Di mana barangna seueur gitu. Tangtos harganya kan tiasa dilungsurkeun gitu. Nah, eta mah moal tiasa sok sanaos kabijakan kumaha wae upami kabijakanana henteu leres-leres tiasa ngadalian nya akhirna mah ya kumanu gaduh modal. Tadi urang eta sok sanaos tos operasi pasar sabaraha kali misalnya tos biasalah operasi pasar. Tapi waktu operasi malah res barang teh aya gitu nya. Tos ngalewas mana operasi na kan tiasa disimpen deui gitu. Da moal ditungkulan 24 jam atuh penuh operasi teh. Terus udah dioperasi na ka unggal pasarnya, ka unggal warung kan moal. Tadi dia mah ya urang teu acan leres-leres tiasa ngadalian sakumaha kahoyong anu leuwih sareng kawijakanana. Margina naon? Margina sektor produksina urang henteu ngawasa sapinuhna, distribusina oge henteu ngawasa sapinuhna. Nah, upami salah sahiji eta henteu tiasa kakawasa sapinuhna, nya tangtos bakal aya nu gensan. Ya gitulah. Dugi pan anu kitu teh sanes minyak wungkul, tapi barang-barang sanesna. Kemudian sapertos bade tasih saum gitu nya. Biasanya kan undak gitu. Tapi eta mah aya leunna gitu lantaran eta momenna jelas gitu nya. Momenna jelas. Tapi upami dina waktos-waktos anu teu aya momen-momen anu tertentu itu mah tangtos eta teh janten masalah. Tapi upami misalnya munggah naik sekedap gitu nya eta mah pointen hal-hal wajar gitu nya anu tadi teh margi kan dipika butuh nah, tapi benten sareng anu langka teh kasusna benten gitu.
langka tapi dilangkakeun teh geningkangnya ku Namun sawatara kelompok kalau sapertos bilang gitu. kaget, Nah aya tilu kejadian kan anu nuhun, kabandungan ku abdi naon namina teh respon masyarakat kaungkulan langkana minyak kelapa sawatara sasi kapengker. Anu kahiji kelompok ibu-ibu ngantri di supermarket nuhun, kanggo meser minyak anu 14.000 keneh Kang. Tapi nuhun, jajan nama CF 150.000-an Kang. nuhun, Anu kedua aya ibu-ibu anu ngajak mohon carogena putrana Raina wah pokoknya mah sa RT di Canak jalan-jalan ke supermarket. Anu katilu upami misalnya teu aya baraya sabada meser dicap pandangan teh wangsul anjeunna teh keluar. Kan sok aya wastafel gitu kan kanggo bebersih gitu nya nuhun, diwasuh deui, lebat deui. Ayeuna sapertos kitu dikumpulkeun dugikeun ka seueur. Wah eta fenomena anu nuhun, anu luar biasa gitu ngumpul nuhun. persoalan Eta karena teh memang katinggal rancage. rancage Tapi kan pisan. rancage tapi upami henteu dimanage gitu nya, henteu Laras kamanage, henteu kaatur, henteu ya ku kawijakan. Eta teh jantenna mah janten awon. Berarti laras tetep pisan. ya katinggal mentingkeun sorangan, katinggal ketidakjujuran gitu. Padahal ya kan urang teh kedah silih teh apa namanya kumaha ngaragangan batur, tapi eta mah kan bakal aya pihak-pihak anu nya henteu kitu gitu nya. Laras Anu laras penting pisan. urang gitu kan. Tah eta palinna hal-hal anu sapertos kitu sanaos tiasa diakalan ku masyarakat tapi tetep intina mah kada aya kawijakan anu tiasa sadayana kabagean gitu. Laras mohon minimal ti individuna kedah dipakeran gitu kayaknya ku ajen inajen Tah agama eta. anu luhung teh di antarana urang teh kedah surti baturan teu kabagian kumaha gitu tah. Upami misalnya hayo sapertos itu kantanan upami dugikeun ka diical deui aduh kawartos pisan. Karunya Oh, kanu teu kabagean. malih eta teh kan aya oge anu anjeunna henteu tiasa langkung ti hiji Mohon. warang tukang Laras ojek gitu kan. tukang ojek. Ternyata sami-sami wae gitu nya setiap diakalan gitu tapi diakalan dina kondisi anu anu teu anu kirang sae gitu. Kira saya pisan laras. Mudah-mudahan masyarakat orang teras karonjak kesadaran seperti itu nanya kang ulah dugikeun ka aduh milarian keuntungan sasieur-seueur kanggo dirina tapi kelompokna teras ngabaikeun kami sami aduh eta kirang saya pisan. Kang anu salajengna ieu aya sawatara seratan urang aoskeun wae supados para mitra mangle kataji kanggo maos dina edisi anu ayeuna. Dina rubrik Beja Tinagara para mitra aya seratan judulna Tanah jeung Cai Simbol Ngahijina Bangsa ieu kanggo ngawogan laporan anu tadi mangga para mitra diaos wae. Lajeng dina kaca 11 aya seratan cai bersih jeung sanitasi nangtukeun ajen kesehatan. Ieu kedah diaos penting pisan ku sadayana. Rubrik implik-implik aya seratan judulna usaha online praktis jeung nguntungkeun ieu aktual pisan ieu sareng kondisi kiwari nya Kang anu sarwa Oh, digital kalabat abdi oge salah sawios anu sok nganggo e-commerce Kang oh, lakungan online eta lakung praktis ya, urang teraskeun di dieu aya catatan budaya ngobrolkeun Sunda sareng Kang Uu rupana ye inohong Sunda oh, anu jenenganna Kang Yayat Hendayana. mohon. Nah, Kang Yat Hendayana biasanya sumping ka Mangle. Mohon. Dan anjeunna kan penulisnya tetep di Mangle aya Mohon. kolomna. Minimal anjeunna sasasi sakali tah sok hadir. Terus Alhamdulillah. ngobrol sareng pimpinan pimpinan majalah Mangle. Ya, Pak Haji Uruk mana gitu. Ya, Mohon, anjeunna mohon. sok diserat deui gitu. Paras. Janten paninengan di Kang Yayat Hendayana abdi mah kan benten jauh Kang generasina. Terang prestasi Mohon, anjeunna teh tina buku we seratan Mbah Duduh Durama lah di antawisna. Anjeunna mohon. kapunten pisan ku almarhum Mbah Duduh salaku deklamator sajak anu kaajen sae gitu. Janten Mohon. penasaran, duh sapertos kumaha tah kapunjulanana nalika kapungkur gitu.
macakeun Oh. saja. Da aktor kan aja nama Aktor salah seorang leus. aktor oge mohon. Oh, dina buku sastra Sunda sausap saulas upami telepatna eta dibahas nanti. Lajeng rubrik Awuhan Pasundan para mitra aya seratan Pak Widya Utama judulna teh memeng silat kudu daek heula salat. Wah, ieu saya Nah, mohon pisan. eta tumbalina sareng kebiasaan di urang jadinya. Mohon. Kebiasaan di urang di ya khususnya mah pengintan di Tatar Sunda silat sareng pasantren teh raket pisan. Malih seueur kapungkur mah di pasantren teh sanes hungkul diajar agama ya. Sanes hungkul diajar ngaos tapi oge silat gitu diajar silat. Nah, eta ciri khas kapungkur gitu. Mohon. Upami duka ayeuna abdi kerang terang ya tapi upami kapungkur mah kitu rata-rata seueur ya pesilat-pesilatnya anu nya jawara-jawara silat eta teh jawana ti pasantren. Harus mohon. Iya Saya pisan pengalaman. eta saya pisan bari kan eta teh budaya na olahraga na ngancik di Mohon. dinya tapi tetap kaugar ku agama gitu bari Harus. polah teh sok sanas jago teu jumago gitu kan Harus. sanas pinter teu guminter gitu. Nah, eta pepering diantawisna ka Bandungan ku abdi teh tipun aki kapungkur Kang almarhum. Saur anjeunna salian ti dibekelan lahir batina oge anu mayunan kegiatan silat mah ieu pisan waweng pisan gitu. Budaya Sundana mohon kuat dugikeun ka sepuhnakeun ge naon budaya nah gitu. Olahraga na fisik na dugikeun ka agamana katawis benten gitu Kang Nenggang sareng sepuh-sepuh sanesna anu katawisna teh mayunan aktivitas silat. Malih eta teh oge nya kajutna mah seueur kearifan lokal anu katingal di dinya dimanfaatkeun teh. Ya, seueur manfaatna gitu. Misalnya supaya cek khas soca dina nakis misalnya dina nakis Panaraja nu sanes dipeurehan ku kecelak cai haur gitu kan. Itu kan kearifan lokal. Ya seueur lah tina silat oge gitu. Katinggal raketna sareng alam teh. Boh pakakasna, boh media anu dianggo dina silat gitu. Nganggo tiwu, nganggo dina ngajajal kekuatan aya nu ku tiwu lah teras ku awi gitu. Janten segala rupina teh teu leupas tina lingkungan. Teu leupas tina kearifan lokal. Janten kabeungharan dina kahirupan ini kan ya kehidupan urang gitu nya khususnya ya anu saterang abdi nya dina kehidupan urang Sunda. Lebar temen kan upami hal-hal sapertos kitu janten teu aya janten komodi upami teu terang-terang acan mah gitu. Mohon. Ieu janten kados oge salah satu Kang urang upami hiji waktu misalnya urang tiasa ngawangkung oge sareng salah sawios master atau napi maestro silat Kang anu masih aya lah gitu. Urang Bandungan kasaurang anjeunna pengalaman-pengalaman sareng kamana-kamana sanesna silat di zaman kiwari lah seperti itu Kang. Mudah-mudahan tiasa payunan Kang. Mudah-mudahan tiasa diulam ku Ricky dina ieu channel. Dina ieu channel kehilawan. Para wargi tos aya rencana begitu na para mitra sadayana kedah terasuturkeun nya Kang wangkongan urang sok sanajan sajorela tapi mudah-mudahan ya, cita-citana aya manfaatna kanggo sadayana. Tah di antarana nu bade direncanakeun tadi urang ulam maestro silat di mana wae khususna misalnya teh anu tos kajojo gitu Kang nya. Cenah sasaurang urang Bandung kan kamana-kamana. Arang sapertos sama Kangnya master silat gitu tah. Tos arang tapi insyaallah aya keneh. Aya keneh mudah-mudahan. Aya keneh. Margi upami ninggal ayeuna paguron-paguron silat teh tetep aya. Tetep aya. Utamina di daerah-daerah gitu. Di daerah-daerah laras. Sapertos di Cakater Rompok oke di Tenabdi gitu. Masih kan aya paguron silat. Paguron silat alhamdulillah. Mudah-mudahan teras renungnya Kang para pendekar silat di urang. Dina rubrik salajengna balebat pajajaran Kang ieu judulna data
kekayaan luar biasa mana para mitra di awas. Lajeng perang Rusia Ukraina pengaruhna ke Indonesia. Ieu aya timbangan ti dosen prodi hubungan internasional Fisip Unpad Bapak Teku Reja Syah sareng Ibu Susi Dwi Haryanti ti Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Mangga di awas wae para mitra. Lajeng aya seratan ieu artikel keayaan bahasa Sunda Kiwari di wewengkon Cikunir Singaparna Tasikmalaya seratan Ade Irma Setiani mahasiswa sastra Sunda Unpad Kang. Alhamdulillah. Anu salajengna aya rubrik PJ ti Sanggabuana para mitra ieu judulna hibah PKKM afirmasi punten hibah PKKM afirmasi ningkatkeun kompetensi dosen. Salajengna artikan Bumi Siliwangi judulna mahasiswa UPI delegasi internasional di Turki. Wah ieu salah satu prestasi sanesna. Lajeng ieu masih dina rubrik artikan Bumi Siliwangi judulna Angklung Hero karya mahasiswa studi desain. Hiji karya kreatif sareng inovatif ya. Warta ISBI judul anu kahiji Inti Bios jeung ISBI Bandung ngayakeun gawe bareng pelayanan kesehatan. Anu kadua sambung rasa ngamalirkeun aspirasi. Ieu dina kaca 28 aya seratan adventorial Mang BJB mangga diuningan wae ku para mitra. Ieu seratan katumbiri salajengna Bupati Ngistrenan Pingpinan Baznas Purwakarta, ieu Ibar ti Purwakarta. Lajeng aya Ibar sumanget WO mekarkeun bisnis di tahun 2022. Berarti Garut sapertos nanyakan. Lajeng Ibar Bupati Dadang Supriyatna nargetkeun Persikap Makalangan di Liga Hiji. Wah amin, diaminan pisan ya. Mohon. Dan geueuban. Kapungkur kan Persikap ge kalebet anu sohor gitu nya. Mudah-mudahan kapaina ya. Amin, mohon. Persib ngaronjat prestasi Persikap oge wilayah-wilayah sanesna nya Kang Trasendung. Tim main bal di Tatar Sunda. Lajeng aya seratan Nata Karangtirta Malar Betah Nurek Wisata. Rubrik Bandung-Bandung, harga minyak goreng di Kota Bandung gumantung pasar saudara Kang. Ieu nunggu sareng nu tadi. Ibarna. Gedong sate aya warta ngagelar pasar murah ngungkulan disebutna harga eceran tertinggi atau lebih head minyak kalapa. Masih minyak Kang. Ieu kanggo ngadedel pangaweruh urang aya seratan Munara Cahya punten dina rubrik Munara Cahya judulna ngariksa ujian hirup kanggo mapag sasi Ramadan ieu saya pisan di aos para mitra sadayana. Oke aya rubrik tanya jawab judulna ieu adalah pijajurna ngeunaan sakola di pendidikan non muslim. Kumaha eusina mangga di aos wae ku sadayana. Nah, iya kan sapertosna palakiah kanggo urang ya dina mangsa langkana minyak. Teknik masak urang Sunda tanpa minyak kalapa cenah. Iya. Mun padi kahirup nu kedah ku urang di aos di surahan deui kan penting pisan. Nilainya masih relevan sareng kayeuna da zaman ayeuna. Ya memang rancage pisan urang mah kan masak teh kedah wae ku minyak ya aya debat dipais dibeuleum di kumaha. Diseupan. Rancage nya kan. Rancage lah. Tekedang nguluwut pedah minyak naik akeun. Mohon. Malah ku aya ku nuang anu digoreng-goreng tangtos aya balukarna. Karena kesehatan lah nya nu pasti nama.